Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Peace be upon you and Allah's mercy and His blessing. Kaharti sarua aing ge. Madi salam jeung daun sereh ditungguan ku biyuyu. Lamun repeh tengah jawab salam didoakan sing teu payu. Daek payu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cager-cager. Muriang-muriang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad arsala ar-rasula bil huda. Alhamdulillahil jabbarul qahhar. Alhamdulillahil ghaffarus sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal biquwwatika wa qudratika ya azizu wa ya muta'al wa jamilni ya jamilu ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal bara'ati wal balaghati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqati rahmatin riqatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul qailin inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Al-ayah ayat tamimil ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad panggoret-goretna jalma-jalma anu keur disebutkeun ngaran Kangjeng Rasul teh daek nyambung ku lafaz sallallahu alaihi wasallam. Daek termasuk jalma koret daek. Daek beunghar. Tuh langsung baik karena beunghar. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairun nas ahsanuhum khulqan. Al-hadits. Wa qala an-nadhimu fi nadmihi Muhammadun basharun wa laysa kal bashari Muhammadun jauharun wan nasu kal hajari maulaya sholli daiman terus 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 lihimi alhamdulillah alhamdulillah ibu ibu dusun ibu kah ibu baju mau eta naon-naon ibu ibu ayah ibu ayah yang ngaranna lembur naon yang ngaranna lembur naon sumur kelapa kebon kelapa
Iya orang kebon kalapa hayangna ngomong bahasa Arab Raya, Inggris Raya, Jepang Raya, apa Indonesia Raya? Hah? Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia. Alhamdulillah. Berat campur raya bae campurnya. Campur oplosan. Sebab aya nu ngaranna oplosan bahasa mah teu kuna naon. Anu teu meunang oge oplosan minuman anu mantang ngamabokeun, betul? Salatna selama 40 poe 40 penting teu ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Campur bae, campur siap campur. Ya abdi ngajina sampai jam berapa? Hah? Sampai subuh. Lakuna kike itu boga bujal tolol. Modalan aing sampai subuh mah. Dasar aing tadi geus dikerokan bae. Asup angin. Tapi na lumayan. Lumayan tadi aya nu mere anggur alhamdulillah. Anu mere opak alhamdulillah. Menawa nu mere parawan doang. Alhamdulillah. Siyadatul kurama para alimil ulama. Para kiai, tokoh masyarakat, para kesepuhan anu tetiasa diwincik hiji perwijina ku abdi alladzil lam adzkur asma'ahum ta'ziman wa takriman. Pamugia guru-guru urang sadaya sing ditambi-tambi kamuliaan ku Gusti Allah, tambi-tambi milik sinar rezekina ku Allah, dipanjangkeun umur anu barokah amin, dimautkeun dina maut anu husnul khatimah amin ya rabbal. Ibu urang kudu ngamuliakeun ka para kiai. Ayeuna abdi bari naros jawab jeung kompak anu teu ngajawab ateul 2 detik. Ibu cinta ka kiai, sadayana cinta ka kiai, cinta ka ulama, cinta ka ajengan, cinta ka ustad, cinta ka nu ngomong. Astagfirullah. Pajujurig teu cinta ka aing mah. Ampurannya bunya, abdi mah orang Banten. Jadi ngomongna kieu kasar. Da abdi mah makhluk kasar. Dan makhluk halus. Makhluk halus sama naik kuluntir anak tolol. Betul. Anu leutik tibatan abdi anggap abdi kakak. Anu sapantaran jeung abdi anggap abdi babaturan. Anu kolot tibatan abdi anggap abdi anak. Sebab abdi ge kan hadir dina ieu tempat geus teu nganggap jalema. Nganggap dulur maksudna sewot-sewot amat. Alhamdulillah. Kudu nama penting ayeuna aing ke kudu nama ka Tangerang. Kudu nama ka Tangerang. Cuma karena di Tangerang nu ngondang teman ka dia ya. Alhamdulillah. Urang kudu cinta buka para alimil ulama kepada kiai. Sebab diakui atau tidak, disadari atau tidak, urang sok namplok-namplokkeun urusan urang ka para kiai. Dimulai tahlilan ka kiai matang polo, nuzuhulan, kasurupan. Betul tidak? Pernah ke orang kebon kalapa lamun kasurupan dapat makan edan? Pernah ke? Wahai nu edan, di imah abdi aya kasurupan, paling gak dicipok sih ya. Betul. Kasurupan ka kiai nguruskeun mayit, nyolatkeun mayit, ngagotong mayit. Astagfirullahaladzim. Oke orang dia lamun misalkan aya nu maot kiai sok ngagotong mayit, sok ngagotong mayit. Suul adab bila aku kayak ngagotong dasar meus aki-aki lempang la ilaha illallah la ilaha belepak bae potong ieu na. Kurang doakan sakali guru kurang sing panjang umur amin. Panjang umur amin. Ya Rabbal. Sebab ibu cik ulama falaulal alimu laka'anna sukal bahaim. Laulal alimu la saron nasukal bahaim. Lamun lain karena para alimil ulama, lamun lain karena para kiai, akhlak urang bakal miripna mirip kau sato. Terang ibu sato terang. Terang kamonya terang. Jawab nying kobak ari monyet sok dahar tara, monyet sok minum tara, monyet sok sare tara, monyet sok sholat tara,
monyet sok ngaji tara, monyet sok zakat tara, monyet sok sodakoh tara, jalema sok dahar tara. Atuh piraku katinggalan jalema dahar. Padahal lagi beki dahar kabeh orang dia. Atuh beteungna alabatan beteung hulak. Jalema sok dahar tara, jalema sok nginum tara, jalema sok salat tara, anu sok mah. Betul. Aing deugel mah deugel bae kos dari ria. Ulah ku deugel-deugel teu. Ulah ku deugel-deugel teu. Ulah ku ngadul-ngadul teu. Geura marari. Geus karorol. Tereh mod. Jalema sok dahar tara, jalema sok salat tara, jalema sok zakat tara, jalema sok ngaji tara. Berarti lamun aya jalema pagaweana dahar molor jeung nginum, palebah salat tara, ngaji oge, zakat oge, puasa oge, sedekah oge. Nu kitu mah astagfirullahaladzim. Jauh-jauh dibantu disebut tenyom. Alhamdulillah. Sekali deh Bu, ulama para kiai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Betul. Sebab ayat tilu warisan Kangjeng Rasul nu kahiji Al-Qur'an, anu kadua as-sunnah, anu katilu para alimil ulama. Karena urang moal wau jeung salat, urang moal wau kana zakat, urang moal wau kana parabot salat, urang moal wau kana parabot ngaji. Lamun lain karena pituduh jeung jeung nan penjelasan daripada para alimil ulam, maka urang kudu cinta ka para alimil ulam. Insya Alhamdulillah. Aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer menawi aya, dimulai Bapak RT na aya Bapak RT. Alhamdulillah. RW na aya. Aya lurah aya. Mana lurah? Nek diajak bebentaran jeung aing. Ai camat na aya. Dimulai Bapak RT na sampai ke Bapak Presiden na urang sami-sami doakeun. Para pemimpin urang dijadikan para pemimpin anu adil, amin. Anu amanah, anu tiasa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dan public figure yang paling terbaik. Betul. Kumaha kitu Rasul? Rasul lamun disebut guru dina sakabeh guru. Rasul lamun disebut wali na dina sakabeh wali. Rasul lamun disebut pemimpin atau wakil rakyat, hiji-hijina wakil rakyat anu paling nyaaheun ka rakyat yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaceun teuing aing lapar nu penting rakyat sebeuh, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Beda sadang pemimpin zaman ayeuna. Samemeh jadi pemimpin sok ngadeuketan heula jalma-jalma anu mara riskin. Betul. Samemeh jadi wakil rakyat sok ngadeuketan heula jalma-jalma anu malarat. Betul. Cik bari bahasa Jawa Barat, Jawa Timur. Rakyat nu malarat tetap malarat, anu dilaluhur lobana makin makmur. Betul. Setuju? Urang sakali deui doakeun para pemimpin urang dijadikan para pemimpin anu adil, amin. Anu amanah, amin. Yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dan public figure yang paling terbaik, amin ya rabbal. Oke, ka panitia acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diprakarsai oleh para pemuda. Hidup pemuda. Hidup pemuda. Alhamdulillah. Sebab dina keterangan syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin yang akan datang. Betul. Maka orang sami-sami kudu bergabung, bersinergi antara yang tua dengan yang muda. Kita fastabiqul khairat, dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan. Insya ya mau ulah pemuda celepet main gaple. Betul. Atau gigitaran di pos ronda, gonjreng di mana aku berada, di mana aku berada, atau di mana siap halal. Betul. Urang sami-sami doakan para pemuda ieu sing kompak, amin.
yang bisa bersinergi bahu-membahu dalam melaksanakan daripada kebaikan, insya. Kita sama-sama doakan para penitia, mudah-mudahan apa-apa yang sudah mereka korbankan, baik pemikiran, baik tenaga ataupun materi, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Dan acara tahun yang akan datang jauh lebih meriah daripada acara tahun sekarang. Amin ya robbal. Hidup pemuda, hidup pemuda. Takbir. Qaul yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah berkata bahwa alaikum bil mujalasatil ulama, pek urang kudu daek ngadeukeutan para alimil ulama, sangkan hirup urang barokah. Makanya bagus ketika pemuda bersinergi dalam melaksanakan acara peringatan daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Oke ka ibu-ibu, ka bapak-bapak anu paamprok jonghok dina ieu tempat, urang sami-sami doakan, urang sami-sami berdoa ke Allah Subhanahu wa taala. Pamugia paamprok jonghokna urang dina ieu tempat, Allah Subhanahu wa taala sing ngahampura dosa-dosa urang. Amin. Anu gaduh utang singgera kabayar hutangna, anu gaduh penyakit singgera cager penyakitna, anu gaduh angsuran singgera kabayar angsurana, anu gaduh kredit-kreditan singgera kabayar kreditna. Pamuda-pamuda anu jomblo kene singgera nikahna. Amin. Amin. Sebab aing jomblo kene, mudah-mudahan baik balik tidak aing mulung minantu. Amin ya robbal. Ibu-ibu tacan hamil singgera hamilna, anu tacan dicandung singgera dicandungna ya robbal. Ibu korek orang dia. Ibu hirup keneh. Alhamdulillah. Ibu hayang asup kana surga, hayang jampena, siap ngamalkeun, siap turutan mantos abdi. Anu tenurutan bisul 2 menit turutan. Mun salaki hayang nyandung ku ibu-ibu kudu didukung. Ih calangap, nini calangap, saha borek nyandung nini hampuran nih geus eueuh rasa. Betul. Nini mah lamun ibarat HP mah HP Nokia jadul, batu baterena geus ngedrop bae. Ngan lumayan jeung paragi panakol embe. Alhamdulillah. Urang sami-sami doakeun ini urang sing panjang umur, amin. Jadi kabeh geus maot ini mah hirup sosoranganan. Naudzubillahi min. Alhamdulillah. Masih semangat, masih semangat. Alhamdulillah. Langkung tipayun mangga urang sanggahkeun puja kali puji syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala anu tos mapadinan ka urang nikmat iman, nikmat Islam. Pamugia paambrok jonghokna urang dina ieu tempat, Allah Subhanahu wa taala nurunkeun taufik serta hidayah. Amin. Ibu-ibu terang mana taufik terang. Ibu-ibu ngobrol deh ibu-ibu mah. Siga di majelis taklim teh ya, di mana lagi biasanya ibu-ibu mah anu paling kompak ngajina teh ibu-ibu. Bener. Di mana ge? Bu seragamna kompak kabeh ge. Menang kredit can lunas ieu ngesoeh. Betul. Bu, ibu-ibu mah semangat. Misalkan kieu ketua majelis taklimna misalkan itoh. Aya itoh. Sorry toh. Ning Ridho siapa kau yang dipakai contoh. Ketua majelis taklimna misalkan di itoh, barang gitu tadi itoh asup ke majelis taklim ja bagian ngaji ieu. Barang misalkan asup ke majelis taklim karena sorangan langsung nyolokeun ampli, langsung nyokot sapeker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ku sorangana. Jauh sasaha. Barang gitu teh cek mantena. Ibu-ibu tong hilapnya dinten ayeuna urang ngaji. Ku ayeuna kitu mangga diantos. Ce Mimin, Ce Aminah, Ce Yuyun.
wayahna gerak ka dieu baturan kami sasolawatan barang gitu teh sasolawatan. Ibu-ibu sekalian, hari ini janganlah kita lupakan, sebab itu cik BMF aya BMF ceritanya keur boga beban moral, salakina balik gawe teu mau duit, waktu mamarahan ulah gede laga dia toh udah gede ada aing cenah lain bunga ngaji busan salaki aing balik teu mawa duit mau marahan sabar dia aing ge emangnya poe ieu pangajian ngeun aing mah embung ngaji sebab aing keur kesel ka salaki keur nyeusehan ceritana barang geprok memalangkeun baju anu keur diseusehan bedas teuing eta ngamalangkeun daripada baju anu keur diseusehan atuh kutangna pegat di dieu kutang ojek teh kutang pegat betul sebab eta biasanya ibu-ibu mah ya makanya paena gitu barokah daripada Isra wal Mi'raj bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamugia Allah subhanahu wa ta'ala nurunkan daripada taufik serta hidayah amin ya rabbal. Mana ta'rif taufik cik ulama at-taufiku da'iyatun ila ta'at sirha teh hayang ngalaksanakeun ibadah cik teh neni teh hayang amat kos biyuyun maca sholawat narajin maca Al-Quran narajin tahajud narajin berjamaah narajin majelis ta'lim narajin iraha Gusti abdi sigat ciyuyun cik tenani teh eta cirikeun tenani geus meunang taufik ngentacan meunang hidayah ai hidayah mah kieu cik tenani teh hayang amat kos biyuyun maca Quran narajin maca sholawat narajin tahajud narajin iraha Gusti abdi kos ceyuyun cik teneni teh kari-kari dilaksanakeun perkaraan dilaksanakeun ku teyuyun maka cirikeun eta teneni geus meunang hidayah insya mudah-mudahan urang sanesing dipaparinan taufik serta hidayah amin ya rabbal ya rabbal. Shalawat kali salam pamugia dicurah limpahkan kepada Rasulil Mujtaba wal Habibil Murtaba Sayyidinal Muntaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan orang sadar termasuk ahli syafaatul udma Rasulullah yaumul kiamat nanti amin ya rabbal. Bapak-bapak, Pak, Ibu, sadayana, alhamdulillah, cinta ka Kangjeng Rasul, cinta ka Kangjeng Rasul, cinta hayang lebet karena golongan ahli syafaat Kangjeng Rasul hayang. Lamun hayang berarti orang kudu terang ciri-ciri cinta. Cik dina kitab Bidayatul Hidayah, ciri-ciri cinta ayat 3. Anu pertama, biasana jalma anu cinta sok loba nyebut-nyebut karena perkara anu dipikabogoh. Bahasa model sekarang love is blind. Kaharti aing ge menang nyaho dina internet. Ibu terang karena love is blind. Jadi orang yang cinta biasanya selalu mengingat-ingat perkara yang ia cintai. Contohna kieu, abdi bogoh kana hiji awewe ngaranna Mimin. Aya Mimin. Ayakeun belah ceritana. Betul. Abdi bogoh kana hiji awewe ngaranna Mimin. Rek sakola, rek ngaji, rek masantren ingetna kasih Mimin meja kasih Mimin. Sebab bogona kasih mim rek dahar ngadala japu banget nasi rek ulin papanggil yang tai kebo banget nasi
Azub ka jero WC ngadeuleut kayu koneng beungeut nasi. Azub ka jero kamar ngadeuleut makolot beungeut nasi. Betul. Eta bahasa santri anu ngaji kitab Kifayatul Atqiya ka istighraq fi bihari mimin. Kaedanan ku si mim. Jadi maksudnya kumaha Kiai? Maksudnya lamun urang bogoh ka Kangjeng Rasul, urang kudu loba nyebut-nyebut ngaran Kangjeng Rasul. Carana kumaha? Lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Rasul insya. Sebab tadi alhamdulillah qobla acara ieu, qobla daripada acara dibuka, tadi urang parantos ngayakeun marhaba ka Kangjeng Rasul. Di dalamnya dibacakan kita berjanji, pancik dina kita berjanji al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusolli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga sareng kanikmatan surga disayogikeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun jalma anu keur hirup di alam dunia nak loba maca sholawat ka Kangjeng Rasul. Betul? Betul. Maka ku ayeuna kitu urang kudu loba maca sholawat. Pamuda anu keur nangguan warung terus sumutna ngagayem bae. Maksudna loba maca sol. Ibu-ibu anu keur ngasuh anakna atau incun anu keur leutik anu keur lucu-lucu teh ya, bacakeun sholawat supaya anak urang soleh-soleha. Ya punya. Ulah ieu mah misalkeun ngaranna teh mun misalkeun nimbang anak teh siga nu kasurupan. Jika lu kasurupan anak tak atuh pugu anak sabalal. Nang ning nang ning teng bapak hideng emak gawang kumaneh mani letang. Atuh anak kamehong. Betul. Makanya kan pemuda ya. Hidup pemuda. Ente lamun misalkan nengan calon pamajikan, lamun ente hideung nengan pamajikan nu putih, boga anakna kopi susu mana? Ieu masih hideung pamajikan si hideung, atuh anakna siga gerandong tolong. Lamun sia pendek nengan pamajikan nu jangkung, anakna sedeng. Ieu mah ente pendek pamajikan ente pendek, atuh anakna siga bola golondongan kadinya. Ya. Ngan cik abdi mah lamun nengan pamajikan maning nu goreng bae. Sebab nu goreng mah sampai kamu darge goreng bae sia tah mah. Betul. Ayeuna kieu di kebon kalapa aya awewe nu gulis. Pokona mah gulis bae. Beaku si eta mah. Anu geulisna misalnya ngaranna sarboah misalkan. Aya sarboah. Nunggelisnya ngaranna sarboah. Irungna bangir, kulitna putih. Lamun kurang ditoel teh sengwet bae ku leueur-leueurna. Bodina body BMW, terang body BMW. Body montok, wow. Gulis pokona mah. Kulitna mulus alabatan asanti. Dadana alabatan buah bernuk. Gulis pokoknya masih eta biak beku si eta mah. Ai barang boga anak tilu teh. Barang boga anak tilu teh oge eta si